Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun. Alhamdulillah wa syukurillah. Wilujeng tepang dangu deui sareng Mang di Jomantara melalui saluran channel YouTube Sunda Pituin anu ku Mang didamal khusus kanggo pamirsa sadayana anu mika cinta mika resep kana acara hiburan Kasundaan. Hiburan Kasundaan kiwari anu ku Mang bade pintonkeun kanggo pamirsa sadayana nyaeta mangrupakeun dongeng Sunda. Dongeng Sunda salah sawios kesenian Sunda anu mana ieu hiburan dongeng Sunda teh anu kiwari tos arang langka atau napi tos langki dipikaminat ku para nonoman kiwari nonoman orang Sunda. Kumaha kitu Mang seja niatan bade hoyong ngiring ngalestarikeun kabudayaan Sunda mangrupakeun dongeng Sunda ieu di ieu channel Sunda Pituin. Mudah-mudahan tiasa istilahna ngalestarikeun oge tiasa nyalurkeun ka para nonoman anu kiwari supados uninga kana kabudayaan Sunda mangrupakeun dongeng Sunda. Pamirsa sadayana mangga tuh urang pedar kiwari dongeng Sunda anu bade ku Mang dipintonkeun dina judul Randa Bengsrat. Randa Bengsrat kiwari di juru dongengan kitu tah, di juru dongengan ku juru dongeng anu atos sepuh anu atos kahot istilahna para senior nyaeta wastana teh Mang Jaya oge ngagaduhan channel YouTube nyalira nyaeta Mang Jaya Official. Komang patos disayogikeun di link deskripsi boh bilih pamirsa sareng alo-alo sadayana hoyong silaturahmi ka channelna Mang Jaya langsung mangga parantos disayogikeun ku Mang. Kantun diklik ke baris dicanak ka channelna Mang Jaya Official nu mana diditung ke seueur dongeng-dongeng anu tiasa dipilihan tetapi tiasa didangungkeun di Bandungan ku pamirsa sadayana. Kiwari Mang di channel ieu channel Sunda Pituin bade ngagelar dongeng anu judulna Randa Bengsrat anu di juru dongengan ku kasepuhan Mang Jaya. Oge ieu dongeng dikarang ku kasepuhan keneh anu atos kahot tos buhun nyaeta pengarang dongeng anu atos kakoncara deui nyaeta Ki Leuksa. Atanapi nami aslina Eko Suara kitu tah pamirsa sadayana. Maka saudara sedang nyangkol kana waktos urang pedar kiwari judul dongeng Randa Bengsrat kanggo pamirsa sadayana anu mika cinta mika resep kana acara dongeng Sunda. Sok leka parayun gramaran codina hapena sewang-sewangan. Prung Para mitra kaum dangu, kumaha damang sadayana. Alhamdulillah Mang Jaya aya hibar pangdoati para wargi. Tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna Randa Bengsrat dongeng karangan Ki Leuksa nincak bagian ke-18. Mangga urang lajengkeun kumaha lalakon mirja salajengna para wargi. Urang lajengkeun hanca dongengna etang-etang hiburan pang beberahmana. Sumangga wilujeng ngadangukeun. Kacaturkeun isukna hayam jago raong kongkorongok. Hayam reang disarada kat-kat kut-kut jeung pating karota. Manuk recet dina tatangkalan bangun anu suka bunga mapag berang jeung sang surya. Harita basura jeung ambusura karek lilir duanana kaberangan. Tuluy kaluar ti kamar pating kereceum serabeun dati wetan geus poyan. Waduh, nah geuning geus beurang yeuh kakaraeun teuing make kapiheulaan ku hayam nyaring. Cek basura tuluy kaluar ti imah, maksudna rek mandi barang berai panto muka. Meninga gebeg nempo nunyang saya di pojok teras. Bajuna rangsak awakna kalotor, beungeut barareuh jeung geuneuk, sidik pisan Mirja. Masya Allah, Mirja? Ieu teh maneh Mirja?
Basura nubruk anakna. Diguyah-guyah setengah teu sadar sok sieun anakna ngan kari cangkang. Kulisik Mirja lilir berai bentak kerecem tuluy gigisik bari humarurung. Mirja, kunaon ieu teh? Kunaon geus kajadian? Basura gugup. Geuning mah alangsa sedih. Mirja lewa-lewe jiga budak. Cipanon remai teu katahan tina awahing ku sedih. Nya kunaon maneh teh Mirja, kunaon ieu teh kunaon? Basura ngarangkul anakna tuluy dipayang dibawa ka jero imah. Gok patepung jeung Ambusura nu kageteun ngadenge nu pating gereneng. Maksudna mah rek nempo tapi amprok di lawang. Masya Allah, kunaon eta teh abahna? Bari mencerong semu gugu. Kunaon sia-sia jeung ngagugu ka kami. Tak ieu buktina ieu anak cilaka teu kanyahoan. Kalaka nyarek turun sagala teh. Basura ambek kapegung jeung manehna ge ngarumasakeun salah deui. Heueuh kunaon atuh abah si Ujang teh kunaon? Nah aya nu margasa atawa kumaha? Ambusura rawah riwi. Nyao kami kitu nyao can tanya. Kali itu buru-buru nyokot. Ubar. Buru-buru lain kalaka molohok gawe teh. Basura masih keneh ngandung kakeheul amak ku kasalahan sorangan ongko. Ras inget jeung kacipta anakna ka ibunan sapeupeting. Hari Ambusura teu loba omong buru-buru ngaleos ka pawon. Tekung silila geus balik deui mawa cai dina rantang sok dibikeun ka Basura. Hah? Geuning cai diising kira-kira atuh cai haneut pira ku maneh teu ngarti. Geus puguh budak teh kabulusan ti isa ka tiisan. Abah apal abah ge nyaho urang teh kaberangan. Kuring can kaburu mirun seuneu can aya cai haneut. Buru-buru mirun seuneu atuh upan geus cerita tadi ka bawon teh lain. Teh kurung sieun nage tiis ieu suluhna ge. Teh mal Ambusura sieun. Nah make teu deh kurung sagala. Kayu api nage basah teu dekeun hurung. Deangkeun heula atuh. Basura kacaletot ngomong. Ih. Si abah mah dideangkeun tina naon napan sieun nage can hurung. Bah, nah kalau kaparasia ieu kuring tulungan. Mirja meninggal lengis. Lantaran awakna asa pasiksak nyeri alah batan peuting. Ayo ieu gerek ditulungan Ujang ku abah hampuranya hampura. Basura ngojengkang ka tukang. Rek nyokot ubar kop kana cikur anu kaparengan aya dina wadah asamara. Kerbung ngarabu beasa isi kaneun. Tuluy dirieus nepi ka lemut geus kitu balik deui ka Mirja. Sugane beas cikur aya mangfaatna jang jingga dia urang balur ku abah. Ceuk Basura tuluy ngabalur beungeut Mirja nu gareuneuk. Malah sakur nu katara geuneuk mah dibalur nu tatu dibungkus ku lamak bersih. Geus kitu Mirja ngalempreh dina samak di tengah imah disanghareupan ku Basura jeung Ambusura. Waya kumaha datang ka dieu teh jang? Teu inget kana mangsa bah. Teuing dengan hari teh geus kadenge suara hayam jago kongkorongok sigana mah janari leutik bah. Karunya teuing meureunan Ujang teh ti janari ngaboler dina teras. Sare teu make simut, teu make samak jeung angel. Tada teuing we tirisna paingan mani gareuneuk ieu. Mangkaning keur boga ka nyeri siga-siga urut panyik sana kunaon ieu teh jang? Basura karunyangeun pisan ka anakna. Komo Ambusura mah gawena carinak da kuatir ka anak. Abah, kuring teh kacilakaan. Boba majikan teu di aku ku batur disangka bangsat. Sedih kuring teh bah nepi ka kieu ieu jadina ieu. Mirja nyarita. Ngebrehkeun eusi hate ka kolot. Nah kunaon atuh ari si Sari? Make teu ngaku ka salaki sagala. Apaan kakak lagi opat poe kawin pina aku geus page tereng onaman mah. Asa teu kahar tidak kudu mah keur mojeunna layut. Dir gula jeung beut. Moal aya pipaseaeun. Sabab hakaneun loba keneh, kasur empuk keneh, pakaian alus keneh. Naon nu dipaseakeun asa teu kahar ti teuing barina oge. Heueuh Mirja anak kunaon atuh maneh teh? Nah bat mulang bari milang tatu. Tarung jeung saha jeung disiksa ku saha maneh teh? Mirja can wakane malan. Bat jadi sungkan rek cumarita kawas nu loba kasieun. Ari nu dipikiran ku Mirja lain diri sorangan, lain diri Nyi Sari, tapi inget ka Mang Ading jeung Bisar mah nu sakitu nyaaheun ka manehna. Sageungeun lamun kajadian ieu dibejakeun ka bapana, sok sieun bapana malik ngewa ka Mang Ading nu bageur. Ulang ngahulang kitu Ujang, sabab aku ngahulang moal beres. Abah teh panasaran hayang nyaho kana kasang tukangna. Naon sababna pangna aya kajadian kieu? Nah make balik dina kayan ruksak. Aya nu nyiksa atawa tas gelut? Tas gelut bah. Oh, gelut jeung pamajikan atawa jeung mitoha? Lain bah, da mitoha mah balageur. Saha nu teu bageurna atuh? Pamajikan? Lain teu bageur ngan. Teu kebat ngomongna.
Ngan teh naon kudu puguh heula. Na pamajikan nu nyiksa ka maneh atawa saha? Basura beuki panasaran. Lain bah pamajikan mah teu ngaroga hala. Ih, aing mah matak bingung ye. Saha atuh nu nyiksa ka maneh teh atuh sok terangkeun cing bener kana ka Hardi. Kieu lalakonna teh bah, ceuk Mirja tuluy ngahulang heula. Barabat harita para mitra ngadongengkeun sing sakur anu kajadian. Oh, uring teh sial bah. Saboga pamajikan teh kabalejog. Tapi sajeroning kitu teh kuringnya teu bisa nyalahkeun ka Sari da bongan aya sababna sigana wae Sari teh aya nu marabunan, aya nu ngawaruang, aya nu ngawalinglungan hatena. Buktina kalakuanna teu beda jeung nu linglung, teu beda di bawah, teu beunang di bawah bener kitu bah. Ke. Nya kumaha bat bisa kitu? Cing caritakeun kabeh. Abah macan ngarti can aya gambaran dina hate ye. Nya kumaha naon hubunganna jeung pamajikan jeung awak luruk sakieu? Ieu bah, darak-dak Mirja nyaritakeun kaayaan Nyi Sari nu sok mineng ngahulang. Getol ngalamun sarta sok ulang jentul, siga nukeun aku tenung terus dibejakeun ngeunaan Nyi Sari nu can hade jeung Mirja. Malah unggal peuting pista sarege sok pipisahan, sanggeus rengse nyaritakeun kaayaan Sari tuluy nyaritakeun kajadian peuting tadi dina mangsa manehna balik. Di jalan disangka bangsat kurona anu satuluyna ngalaman cilaka. Tah kitu bah, kurang ajar. Nasaha jelmana nu ngabaruang si Sari dadu. Basura menika kerot beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum, huntu kakerot panon jaleer beureum. Milik kana ucap-ucapan Sari mah moal salah nu ngabaruang teh si Karmin urang Cikekes wah. Ceuk Mirja nepakeun jurig pateuh ka Karmin. Si Karmin? Nu bade tokung si gelut jeung maneh? Tah eta bah moal salah deui. Ari nu nyiksa ka maneh saha ngaranna? Walau alam da poek jeung rusuh teu apal kana ngaran jeung rupana. Man pasti ronda da mamawa kokol awi. Malah mapangna beungeut kuring ruksake dibabukan ku kokol awi. Jadi mun rek maluru eta ronda mah tinggal nanyakeun ka RT-na saha nu ngarona peuting tadi, pasti kapangi. Nya bener. Moal burung kapangi manusana lah. Tapi kalau kagelut, tak iya kesalahan mana jadi sanajan orang ngajak padu ke, tang tuh aya elehna bakal disalahkeun. Jadi maksud abah kumaha tuh? Ai maksud dewek mah kieu ye nya. Jadi nu penting mah hartina mah kieu. Pangna maneh ngalaman kitu teh alatan si Sari pista. Pangna si Sari pista alatan siwah. Ari siwahna alatan di parabunan ku si Karmin. Jadi pikeun minta tanggung jawab tina hal ieu. Kajadian teh kudu ka si Karmin. Tak kitu ceuk pamikir abah mah. Mau satuju kuring ge ceuk Mirja tanes. Hatena bunga sabab bapana teu mamawa ka Mang Ading atawa Bisarma, da memang eta mah jalema ngarti jeung deui Mang Ading jeung Bisarma kacida bageurna pisan ka Mirja. Tah ina kieu. Mun maneh geus kuat leumpang. Sarta geus kuat init jauh urang ngajugjug ka Cikekes. Urang nepungan si Karmin, tangke urang penta tanggung jawab nanti manehna. Mun teu daek tanggung jawab urang siksa sakalian. Abah mah teu geunah boga anak di kitu-kitu ku batur. Nyeri hate abah teh senteuna we atuh. Boga anak di kitu-kitu. Najan bedogong jeung baong oge anak abah. Tetep we anak abah. Moal dibikeun lamun di kitu-kitu ku deungeun-deungeun mah. Syukur badannya si Karmin teh kudu diteken ayeuna mah. Pasti manehna nu jadi ulon-ulona ieu teh. Jadi pangacona. Tapi ulah ayeuna bah kuring teh lah. Ieu ngarasakeun nyeri keneh awak ayeuna mah. Moal kuat mun kuring init-initan teh. Kayak di mana manehna minta bukti tinggal nemongkeun tatu. Oh kekenya. Jadi kumaha atuh nya banyak. Ya halus ayeuna halusna mah. Jadi pokokna mah nu penting mah lamun aya hal-hal naon-naon aya buktina kitu nu penting mah. Nya kitu-kitu atuh bah tadina mah kuring teh lah hoream ayeuna teh. Dari awak kuring teh dari ipuh atuh teu bisa leumpang. Teu naon ayeuna we. Dingkengke bising bari manten. Bisi si Karmin teu percayaeun. Lamun init ayeuna mah di mana manehna minta bukti tinggal nemongkeun we. Tatu nu sakitu lobana. Jadi ceuk pamikir abah mah kitu we lah. Heuh sarua jeung mage kitu. Cek pamikir mage kitu ayeuna mah lah. Nu penting mah maneh kudu init ayeuna kitu. Nah, kuring geus setuju atuh. Kumaha ceuk emutan abah? Heug lah. Pokona mah beres. Da tadi ge usul abah tadi kudu kitu teh.
nya setuju lah kumangan ieu teh ke maneh nyawa masih Karmin di Cikekesna ngatanyakeun atuh naha ka Mang Seno moal burung pada nuduhkeun ngan ari pernah nama deket jalan Molecer cenah temal Mirja teu nerangkeun lebah-lebahna imah Karmin keun urang susul poe abah rek indit tapi paratkeun heula ieu badang minu tadi sabab abah teh geus ngadenge ti maneh yen maneh rek nyerahkeun si Sari nah bener teh kitu bener bah lah kuring geus jengkel atuh da jeung deui asa dibibirang we ku si Sari utamana mah penting tadi nepi ka harudang sare pada jemerar jejeritan magar aya nu ngagurayot ceuk Mirja teu kireum-kireum ulah gagabah ulah babari ngucapkeun talak sababari talak teh sahna teh lain ku surat ti kaum tapi ku ucapan maneh pribadi lamun maneh geus nyebutkeun talak 3 ka Sari kalayan aya saksi maka eta talak sah teu bisa diganggu gugat sababari surat talak ti kaum mah sakadar keur bowes cakeleun pihak awewe ngara bisa kawin deui jeung lalaki sejen da kitu teh we cik jawab hari maneh geus ngucapkeun talak atawa acan Bah Surah hariwangeun bisi anakna katalanjuran ngucap talak ka pamajikanana acan bah kuring macan ngucapkeun talak dan geus ngucapkeun mah Sari keukeuh minta talak 3 sakalian ari kuring mah ngajawabna teh irit timbang minta ini rek ini teh bungku minta idin rek indit heuh syukur ari kitu mah hartina si Sari masih keneh kakurung kutika masih keneh pamajikan maneh sabab najan manehna 1000 kali minta talak 3 ari can dikadalakeun ku salaki mah can ragrag talakna sabab di mana eta talak geus ragrag bahaya ribu ka maneh jeung deui talak mah lain ti awewe tapi di lalaki nu matak lalaki kudu apik ulah gagabah nyarita bisi matak jadi dosa mun lalaki geus nyebutkeun talak di dinya aya saksi maka jadi talakna lamun hade deui teu tulus pabisa eta perkawinan teu sah sarua jeung jinah saumur-umur nu matak omat sing apik dina ngedalkeun kalimat-kalimat talak cek bah surat tandasna keur nyaritana dina awahing kumelang kanu jadi anak bisi ragrag kana dosa moal bah moal gagabah kuring ge temal Mirja heuh kade teu meunang gagabah sabab kudu inget kana Purwadaksina kudu inget kana mimitina sing inget bahwa maneh mikahayang ka Nyi Sari sasaat sagalupa dilakonan asa laksana ka Sari jeung deui basa maneh mikahayang ka Sari minta idin ti abah ayeuna oge mun rek nyerahkeun kudu aya idin ti abah sabab kudu inget kana waragan nu geus kaluar basa ngawinkeun maneh teh mun maneh mawa karep sorangan mah hartina teh karuksa ka kolot teh bising teh nyaho gede waragan keur kawin teh cek bah Sura para mitra ngagamarkeun perkara nu aya patula patalina jeung kulawarga Mirja. Mirja unggut-unggutan manehna ngartieun kana ucap-ucapan bapana tapi sanyana hatena mah bingung da pugu geus kanyahoan yen Sari teh teu sukaeun ka manehna geus moal beunang dipaksa-paksa deui kaharti Mirja ceuk bah Sura deui arti bah da kitu pisan kahayang kuring ge mung babisa jeung Sari lah Sari teh hiji istri nu jadi panyileukeun hate kuring urang peuting tara poho tapi teu kebat nyaritana nah make tapi kumaha mun Sari teh sukaeun ka kuring kumaha mun manehna keukeuh hayang diserahkeun naturutkeun ulah akalan heula apaan maneh teh geus nyebutkeun yen pangna Sari kitu akibat tina parabun ti si Karmin jadi samemeh ngaragragkeun talak kudu dibeberes heula nu jadi kasakitna matak ayeuna apisan abah rek indit rek ngajorag si Karmin sugan ari geus kapanggih bongkot nama si Sari boboheun ka maneh mah abah we tulah rek masrahkeun ka abah heuh keun kumaha abah we pokona mah ibuna gereng ngejo sing gede keur deungeuna peunci si jago atawa rungkup tuh lauk emas di balong abah rek dahar sing gede bobokelan pitanagaeun bisi kudu tarung jeung urang Cikekes jeung deui subuk si Mirja ngaratare cager cek bah Sura meuni norostos marentahna sifat keur ngora temong deui da baheula bah Sura teh jawara tukang pasea geus kawentar Abah, kalakuan nu baheula teh yeuh.
Ulah dipilampah deui matak cilaka sing api kudu inget yen abah teh ayeuna mah geus kolot. Kudu asak sasar, kudu bijaksana dina naon-naon oge. Ulah hawak polotot kawas keur ngora. Geus teu zaman ayeuna mah beda alamna. Cek Ambu Sura. Melangeun ka salakina bisi laku lampahna kawas keur ngora. Ayeuna urut naon atuh abah teh mah? Mirja penasaran. Ih. Abah maneh teh runtuk jabara kahot, baheulana tukang gelut, tukang bobok, tukang tarok. Tukang ngawut-ngawut anerok, apaan kungsi tarung parebut rana di Cimara. Ayeuna cager sote. Geus wisan, jeung geus musuhna da baturna areureun jadi jabara teh. Paingan atuh, cek Mirja. Oh, nya make nyebut paingan sia Ujang. Da kuring sok resep gelut da meureun turunan abah. Hanya kal kuring mah elehan can kungsi ngalaman meunang. Malaina ge ripuh ye da eleh tarung, ari abah mah. Abah elehan deh, Bah. Nya meureun elehan mata ka anakna keok oge. Dari bapana mah sok meunangan, anakna ge tangtu meunangan, sabab ceuk paribasa teng manuk teng anak meraku kuncungan. Mun bapana elehan, anakna ge elehan, kitu meureun. Barang ngadenge kitu Basura menibun celik, pok ngomong bari nyorongot. Saha nu elehan di sia? Gagabah jeung nyarita teh, iraha aing elehan. Madak disebut jawara sawah ge menak je. Justru jawara sawah menak oge ya pan jagona aing deuleu. Iraha aing ngalahan eleh. Teu aing mah teu ngalaman eleh teu rumah saelehan. Si Mirja mah balagu we ari kana gelut hayang elmuna teu gableg. Nya pancen we elehan ge da gelut teh kudu nyaho jeung elmuna. Atuh lain bere ku abah elmuna, cek Mirja bari nyangigir. Da karasa dada kenca nyeri urut katonyo ku Adim. Moal deuleu. Sabab abah teu boga niat rek ngawaris ilmu ka jawaraan. Ayeuna mah eueuh guna eueuh mangfaatna jeung moal mangfaat we sabab budak ngora teh can tangtu bisa mawawana. Bisi matak nilakakeun ka dirina. Teu boga ilmu gelut ge, teu resep gelut ge. Alah, sakitu meniti bobolotot atuh komo lamun boga ilmuna. Sigana teh unggal poe hayang gelut we. Nu matak abah mah moal ngawaris ilmu gelut, ulik teh ilmu pisalamateun we. Nya kumaha ilmu pisalamateun teh, Bah? Sing bener, bager, cager, pinter, jujur, taat jeung soban. Sakitu we ilmu pisalamateun mah. Jika mana ge boga ilmu eta mah. Moal burung pada mika resep, moal ilmu mika ngewa, moal boga musuh. Beda deui jeung ngagem ilmu jawara. Najan batur teu amakeun oge sok loba nu hayang nyoba. Hayang ngajajal kana pangabisa nu matak tong hayang ilmu gelut. Agem mah ilmu pisalamateun. Nya teu Bah picalakeun tina gelut ge aya. Najan kuring teu hayang gelut ge lirik barat leumbang sisi jalan. Najan leumbang sisi pisan ge ari mobilna ka sisi mah tetep kadupak. Kumari geus kitu narek nyalahkeun ka saha? Oh, tong nyalahkeun ka saha? Sabab maneh geus nyaho manusia nu iman ka Allah. Kudu iman kana genep perkara di antarana kudu iman kana papasten hadi jeung goreng. Jadi mun ngalaman kitu angap we papasten goreng ti Allah. Tarima ku kasabaran, sabar bari ikhtiar. Dibarengan ku ngadua, mun urang geus ikhtiar, masih kene kakeunaan ku nasib goreng pasrahkeun we diri badan sakujur ka Allah. Bari ikhlas lillahi taala. Da kitu nu ngaranna tawakal. Jalma tawakal jadi kakasih Allah, bakal selamat dunia akhirat. Masih nuju ngabandungan acara dongeng Sunda anu dipadar di channel YouTube Sunda Pituin anu kumbang didamel kanggo pamirsa sadayana anu mika cinta mika resep kana acara hiburan kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda. Mangga atuh geura kaparayun deui geura marancu dina HP-na sawang-sawangan dina ngabandungan ieu acara dongeng Sunda. Sok prung. Mirja para mitra teu nemal deui. Sigana mah beakeun pi omongeun kitu di Ambu Sura teu nyarita deui. Kabeh peren ku acap ucapan Basura nu memang pikahartieun. Atuh geus kitu mah Ambu Sura ngaleos ka dapur rek popola. Ari Basura harita kacai heula rek mandi, Mirja ngalempreh sorangan. Bari ngararasakeun kanyeri. Leng ngalamun nginget-nginget kajadian peuting tadi. Nu akhirna kabeh bruh breh naremongan. Jadi kieu nasib aing da ini malah. Nasib goreng pisan ye. Saha sanya nu salah teh nya nanyaan kitu salah si Karmin. Atau memang aing nu salahna. Mirja mikir dina hate ngalenyepan kajadian nu kaalaman ku manehna.
Ari sabab dipikir dibulak-balik para mitra malah mata lieur sabab loba pisan patula patalina. Mana komo inget kana omongan Basura anu bieu. Kocapkeun Basura para mitra sanggeus mandi tuluy dangdan. Make calana komprang warna coklat ngagober nengahan bitis. Baju kampret hideung tekop kana totopong ret-ret dibelitkeun kana sirah. Di barangbang semplakeun ceng kana bedog ponok nu dingaranan si lenyap. Bedog titinggal zaman keur ngora mangsa keur ngajawara. Pangna disebut si lenyap sing sahanu nempo eta bedog sok lumenyap. Palaur bisi nyamer kana beheung utama nama ku musuh-musuh Basura. Bah, nama ke mau bedog sagala lain moal gelut? Cek Mirja manehna nanyakeun. Sabab inget kana omongan Basura yen kudu ngagunakeun ilmu kasalametan ayeuna. Hi jang. Abah mah mau bedog teh geus katumanan, geus kabiasaan. Sabab kitu kabiasaan tibu budak jadi mundiar teu mau bedog teh sok asa aya nu tinggalin ari gunana lain keur gelut bae tapi sok butuh ari di jalan mun hujaneun keur ngaladaun awi ari butuh tiung atuh nimu buah keur mesek buah mun beak duit ya bedog keur nodong meureun nyobanya Mirja ngengklokan lain keur nodong lain keur nyingsinan jelema tapi bisa ditukerkeun kana duit alias dijual duitna dipake keur kaperluan meuli kejo, meuli uras, atau lotek, atau keur ongkos. Tapan bisa labateun. Cek Basura, teu eleh omong atuh Mirja nyerengeh seuri. Arti atuh kitu mah bah kuring jadi namahan luang. Tah bener. Kade ulah sok salah sangka pamali. Mun nilik hiji perkara ulah gagabah bisi nyalahan. Tapi kudu dikaji heula sing apik, ngarah merenah jeung kaayaan nu sabenerna. Mun teu hiji jelema ulah ditempo pakeanana. Ulah ditempo beungeutna, ulah ditempo pangkatna, ulah ditempo gayana. Tapi kudu ditilik tina sagala rupana, ngarah adil jeung beneran. Pan kitu cek Pak RT ge. Pira aku maneh poho deui basa Pak RT ngadongengkeun tinu ti dagor kana helm teh. Arti bah inget keneh kuring ge. Mirja nyerengeh seuri. Kade ulah poho. Eta pitu anu hade pisan, Pak RT mere pelajaran ka urang. Sangkan urang ulah sok goreng sangka. Sabab goreng sangka teh mata holang pacengkadan. Hari pacengkadan eta mata holang mumusuhan. Hari mumusuhan eta mata holang kehancuran. Cik saha nu hayang hancur. Pan sararea hayang salamet. Mun hayang salamet teang bisa salameteun. Ulah neangan pipaseaeun kitu tah. Mang atuh bah geus belajorak atuh si Karmin bah geus tanya ku abah. Nanya si Karmin teh main baruang, punya penta tanggung jawabna. Laporkeun ka wajib atawa kadek ku abah sekalian. Hush. Moal aja abah mah moal babari amak. Moal milampah kitu sabab babari ngagunakeun bedog mah. Seru jeung gepes meer babari ngagunakeun bedog teh. Pegra reuh amurnya ulah loba ti ngomong, abah rek init. Mang atuh. Basura ngoloyong ka dapur. Harita ngageroan ambu Sura nanyakeun dahareun. Nageus asak atawa acan sanggeus asak sangu jeung deungeunna celebok Basura sasarap heula. Geus kitu tuluy init ka Cikekes rek nepungan Karmin. Urang nyelang heula para mitra nyaritakeun urang Cikekes. Harita isuk-isuk keur meujeuhna haneut moyan. Hayam geus arulin di buruan indungna kat-kat kut-kut bari ngoreh keur ngasuh anakna. Harita Mang Seno keur ngadaweung dina bang barung. Talina marek ngarit ngarajarami keur sapi. Tapi canjig lantaran bi urmi diteang ku Aki Jama. Aya perlu penting cenah ngomongna teh. Tekung silila bi urmi datang jauh kene geus cacarita pokna teh. Kang Seno tulungan Ki Arya cenah sapi na gering. Bisi teu katulungan mah peuncit sakalian ngarah kapuluk dagingna. Tapi kudu mah bedog seukeut ti dieu di ditu mah eueuh. Naon jadi ngenta sapi Ki Arya gering? Na nyeri naon kitu? Mimitina maragrag di sawah ayeuna mah teu daekeun nyatu, malah mangagoler wae teu kuat teu nangtung. Tuh Aki Jamana ge di ditu. Kudu ayeuna nya. Ya heueuh kudu ayeuna jeung tulungan heula karunya. Ih. Rek ngarit heula tadi nama. Da urang deh teu boga parab, tapi nya teu naon-naon ari dititah ku Aki mah. Bisi ngamek. Sok adiekeun bedog akang urang asa heula. Cokot ku sorangan atuh ulah sagala ngandalkeun awewe barina oge. Dititah teh sok ngalawan we buru-buru atuh. Mang Seno molotot lantaran ti sore amek-amekan wae. Siga nu loba kapusing atuh bi urmi. Sieun nempo salakina molotot mah gancang ka pawa nyokot bedog teu lila geus balik deui. Ya geura asa sing seukeut. Oh arek ieu ge. Tema Mang Seno. Gap nampanan bedog nu disarangkaan keneh serepet bedog dipesat.
Sarang kana digolerkeun dina golodog ari bedog dijingjing ka sisi balong rek diasa. Teu loba catur gusrak Mang Seno ngasah sisi balong. Manilila da puguh hayang seukeut pisan kawantu keur mencit sapi. Sedengkeun Bi Urmi kapawa deui rek nuluykeun popolah di pawon da tadi kaburu aya nu neang. Kira-kira jam 8 leuwih Mang Seno ngagusrak keneh ngasah. Can cengkat-cengkat Bi Urmi geus rek masak. Sangu geus haneut deungeuna geus hayagi mun rek dahar teh mah kariam. Keur kitu rentang-rentang aya nu datang hiji jalma jangkung badag, make kampret make iket nyoren bedog bari udud. Beuki lila beuki deukeut ka imah Mang Seno akhirna anyog kaburuan. "Punten," Ki Semah uluk salam. Nu tayalian Iwati Basura nu geus anyog ka imah Mang Seno. Sabada nananyakeun ka batur. "Mangga lingi," tema Bi Urmi buru-buru nyamperkeun ka tepas. Barang serog aya jawara meuni gagah Bi Urmi meuni ngarempon. "Bade ka saha?" Rada asa-asa ngomongna ge. "Dupi bumina Mang Seno leres kitu?" "Leres ieu pisan mah atuh lingi." Bi Urmi sopan tapi hate jadi ratu sok sieun aya naon-naon. "Mangga Bi, nanging aya Mang Seno na kitu?" Basura can wani katepas nangtung keneh deukeut golodog. "Buru-buru balik ki aya Semah." Kebeg Mang Seno ngarenyag tuluy ngalieu ka pamajikanana. "Aya saha?" "Teuing buru-buru we balik." Mang Seno rada keheuleun. Pagawean asa diganggu tapi teu burung ngagugu. Tuluy ngumah leungeun malah bedog anu meunang ngasah teh di kumah. Diselapkeun kana calanana ngarah garing. Kidig leumpang muru ka hareupeun imah joal ti pipir imah. Bari ngajingjing bedog paroman haseum paramitra da puguh keur karareuheut teu beda tinu keur pusing mikir. Katempo ku Basura puguh meuni ngarenyag lantaran pribumi ngajingjing bedog bari baeud. Seseukeut bedog guguri lapan katojo ku panon poe. Basura teu sadar leungeunna ngaragamang kana perah si lenyap, serepet dicabut lalaunan bari taki-taki. "Mana Semah teh?" Mang Seno teuregeus naker. "Ieu kuring Semah teh, ieu kuring." Tema Basura bari nyekel bedog. Puguh Mang Seno meuni calang ngapakat kureuwas bat aya jawara mawa bedog. Ngajegah hareupeun imahna sajongjongan mah duanana silih pelong. Bari ngajingjing bedog pada can wawu, puguh Bi Urmi meuni geumpeur manehna ngadeg-deg bari unur-unuran. Harita Mang Seno tuluy nanya, "Saha andika teh jeung rek naon datang ka imah kuring?" Ceuk Mang Seno ngawani-wani maneh. Bari tetep mureleng ka Basura. "Kula aya perlu, aya pangabutuh ka anjeun." "Nya ulah kitu, jeung dina atuh kitu carana narima Semah. Nanaonan meuni ngajingjing bedog, nyangka garong ka kula." "Ieu andika nanaon ande nganyang ka imo batur bari ngabar-ngabar bedog. Narek nodong pamajikan dewek. Lain rek nodong ka ulah mah. Korek naon atuh? Kelanan perlu nama loba. Tapi ka ulah teu bisa ye. Lamun badami bari ngabar-ngabar bedog. Sok ampikeun heula bedogna." "Bae asal bedog anjeun ge diampikeun deui. Ade kitu ge." Basura ngasupkeun bedog kana sarangkana geus kitu neuteub ka Mang Seno bari nanya. "Anjeun teh nya nu ngaran Seno?" "Nya kuring Seno ai andika saha?" Mang Seno malik nanya. "Ngaran kuring Sura asal dibunut. Ngajak ka dieu rek nepungan ngaran Seno. Kabeneran ayeuna aya. Kuring bunga ye." "Nama tuh ka jero, teu hade ngobrol di luar." Cek Mang Seno bus katepas para mitra. Dituturkeun ku Basura. Duanana dariuk pahareup-hareup tapi tetep duanana ge waspada bisi aya itu ieu. "Manehna ka dieu ye aya Semah ye." Mang Seno nyalukan Bi Urmi, kurutak Bi Urmi nyamperkeun teu jauh tadi ge. "Aya naon kitu?" "Sadiakeun cain teh jeung lalabuhna ye Semah suguhan." "Can aya lalabuhna mah aya ge seupan gadung keeumaneun." "Is, ulah keeumaneun mah atuh. Sigi Semah weureu ke. Beureul urang katempuhan disangka ngabaruang Semah. Cai wungkul eueuh naon-naon mah jeung buru-buru saegikeun." Bi Urmi ngaleos ka dapur. Rek nyokot cai enteh hatena ngarasa heran. Lantaran ka imahna bet aya Semah nu bangun daria. Jeung sikepna jiga nu resep pasea kawas-kawas aya pikasusaheun. Tekung silila sor cai enteh 2 gelas Bi Urmi teu daek nyang hareupan Semah. Manehna ngaleos deui ka dapur ari Mang Seno can wani nanya kana maksudna Ki Semah. Kalah nitah nginum heula. "Mangga ngaleut heula lumayan tamahanang." Pokna bari nunjuk ku jempol sopanaker. "Nuhun. Nuhun kabeneran kuring sakieu hanyaangna ieu teh." Cek Basura para mitra. Kabitaeun da puguh geus tadi hayang nginum. Ragamang kana gelas barang gap karasa tiis meuni nyecep sedengkeun cai teh katempona mah ngebul.
Atuh jadi hariwang rek nginum teh bisi matak utah getih. Tungtungna dilesotkeun teu tulus nginumna. Nah teu tulus baraya ulah asa-asa da ngahaja disadiakeun keur kisema, mangga dileueut, ceuk Mang Seno meuni keukeuh. Hehehe. Hatur nuhun katampi pisan. Hanya kal kuring mah tarang nginum cai panas. Sok eras kana leta keun sinati seula. Pokna teh teu riuk-riuk tapi tetep waspada. Nah ada tiis. Moal nyopan eta ngebul. Mang Seno colohok. Manehna ngarasa heran aya cai tiis make ngebul. Panasaran tuluy diragap gelasna ku basu. Harita nu basura teh nyaan tiis tapi katempona ngebul jiga cai panas. Ulah api-api keun bae da teu matak naon-naon. Kukuring oge moal burung diinum. Memang keur hanaang, hayang nginum teh tadi ge. Cek basura. Ragamang leungeun kenca kana gelas tapi lain rek nginum ieu mah cukup gelas kudam paleung. Nungkup gelas kudam paleung. Ari peletek gelasna peupeus caina ngabayabah dina meja. Pugu Mang Seno meuni olohok manehna teu rumasa boga dosa. Teu ngamaenkeun kasemah beungeut Mang Seno sepa, bisi magarkeun ngajak ngadu jajaten padahal mah teu aya niat naon-naon. Waktosna para mitra hanya kaya dicekapkeun heula pamirsa dugi ka dieu dongeng Sunda anu dipedar ki Wari Humang dina judul Randa Bengsrat karanganna Ki Leuksa. Ieu dongeng dijudul dongengan ku kasepuhan Mang Jaya. Pamirsa sadayana alo-alo Mang sadayana hatur nuhun nya kanggo atensina, kanggo partisipasina antos satia satu manco dina Galura atau channel YouTube masing-masing dina HP-na. Hatur nuhun kanggo dukunganana. Timbang selaku admin toleh nyukeun da dihapunten dina sagala pikalpatan sareng kakirangan Mang dina medar ieu dongeng. Hapunten anu kasuhun. Sagitulah nu kapiatur mudah-mudahan enjing urang pitiasa patapang lauh deui pamprok jongkok di ieu Galura di ieu channel YouTube dina raraga medar deui dongeng Sunda lajengan anak ieu carios. Sakitu nu kapiatur hatur nuhun hapunten sagala kakirangan Mang undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.